ti Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu manggihna amis-amisna dina ibadah teh ieu aya dina 4 perkara. Kahijina biadai faraidillah dina migawena pirang-pirang perkara nu dipardukeun ku Gusti Allah. Ya siriha wa asyiriha. Itu rek gampil rek hese. Urang migawe kana perkara dipardukeun ku Allah taala mangka bakal bangih kana amis-amisna iman. Urang mah tong boro asyiriha. Ya siriha ge anu termasuk cekasar geus biasa. Lain gampang dan tapi nu cek biasa teh teu berat teuing angere berat. Jadi bahasa yasir di dia mah keur urang mah asir banget. Mata ikiraha urang manggih amisna iman sauna nu yasir oge jadi asir. Nu gampil oge jadi hese, komo nu hese. Gitu. Lamun teu maksakeun urang karena Allah, ari kitu mah urang berusaha mati mah yakin bakal manggih ujung-ujungna ge kana amis-amisna iman. Gitu. Ya iya bakal manggih teh. Ari urang mah pan pahit wae hese jeung ribu. Gur bedug panannya anu kuduna teh yo wah gede gitu. Paket gitu. Dikeun kareknya ka magriban salat asar oge. Dawam. Ya ampun. Ajarkan di dalam wudu gitu. Pada hari di bere eta mah daging entong mah dengan ngurudu betul. Ya hari salat mengke heula pas rek nyedek. Keun kaburu salat teh. Bageula teh salat sebenarnya. Gitu. Sagedeung salatna mah di perjalanan gitu hitung-hitung aya jasa salat dinding salat cenah hiji atuh. Salat jeung ka ditu perjalanan dihitung salat teh sekian menit. Langsung kontan aya gitu. Teu urang mah geus ngese-ngese karep sebenarnya. Geus ngese-ngese karep. Nah tuh bet kitu geus teu naha. Sababna marideun jurig ka urang aralus. Setan oge mah dina mata ulah urang boga pikiran boga perasaan bahwa jurig hare iblis itu ulah gitu. Jadi ulah boga prasangka bahwa iblis bakal hare gitu. Buktina gini teh hare iblis eta salat pe asar geus rek nyedek ka jam 6:30. Nanti berarti iblis teh gumati pisan gitu. Sangat memperhatikan kata si iblis teh supaya jelema salatna ditelat tolak hebat iblis. Tapi untungnya maksakeunnya dengan tobatan udah doraka anger gitu. Itu tah uji bakal manggih kana amis-amisna iman. Dina nalika urang migawe kana perkara nu dipar itu naon bae paraidillah. Itu naon bae paraidillah. Nu penting perkara nu dipardukeun tah dina palabah migawe dek dampil dek hese tapi kurang dikeureuh terus. Nah gitu. Tak ulah nganggap hese kana perkara nu biasa-biasa, jeung ulah nganggap enteng kana perkara nu biasa. Ulah biasa-biasa we. Gitu. Ulah. Eta kan dek kahiji. Jadi dina migawe nyumpanan kana perkara nu dipardukeun dek gampil dek hese. Gitu. Kaduana bisina bi maharimillahi ta'ala. Bakal manggihna ka amis-amisna iman teh eta dina ngajauhanana pirang-pirang perkara nu diharamkeun Gusti Allah. Sogiriha wa kabiriha naharek leutik eta nu diharamkeun teh atau nu buadag. Dari nalika urang geus bisa nyegah atau ngajauhan. Maka yakin dirinya bakal bukti amis-amisna iman. Itu. Lalu urang masih pandai ngejatina maksiat teh lebar. Sayang kalau dibiarkan. Sayang kalau nggak dilirik. Jadi orang lamun bener sayang mah tong ditingali. Emang udah tarai setahun sekali. Waduh nggak usik kan. Gitu. Tadi lu kan aduana teh di nabi orang bitis di nabi maharimillah. Gitu. Dina orang berusaha maksimal bisa ngajuan tina perkara nu diharamkeun. Gitu. Dek leutik dek gitu. Mata geuningan aya jelema disebut adil, sifatnya adalah.
jalama anu geus tarangan naon teu ngalanggengkeun kana dosa leutik komo nu gede nu leutik wae geus dosa lain hati atuh jalma teu dosa atau henteu fungsi katibanan dosa keuna ngan ku Allah buru-buru diberi naon cepet ingat kana tobat astagfirullah nah gitu berarti gini merasa paleh kitabnya gini malaikat tukang nyatet kenca katu teh umpamana kenca nganggur 20 tahun lain hartina malaikat nganggur malah aya malaikat nganggur ngan hartina eta malaikat teu nyatetkeun amal goreng lain hartina jelema anu di Bandunganna teu dosa gitu ngan dina nalika dosa buru-buru top atuh tulus tah nyatet dosa gitu eta anu nganggur setan wae nganggur mentak lamun setan hari-hari teh nganggur setan teh jadi ku bangsa setan teh geus dihinakeun teh baca tina kasetananna bener setan mah anggar pangkatna mah ngan bener mane kudu turun pangkat ka handap itu berhasil itu mentak ulah geuning dina dinya as-sakit anil haram kasaitanil akhras jelema anu hari-hari dina masalah perkara haram mangka teu beda seperti naon setan anu pego gitu Balik kagak jelema anu pego kumaha moal beda mun teu nempo ya kudu deui ka manehna kan setan mah teu kitu ring di WA gitu ini jelema anu hari-hari kana masalah maksiat itu teu beda seperti setan anu pego gara-gara setan anu pego sia pego wae teh goda tuh jelema teh eta setan terhina di antara kaum setan heeh jadi kaum setan teh setan bakal balik ke kana pangkat eta sieun teh gitu wallahu a'lam tuh wasalisu nomor katiluna pila amri bil ma'ruf nu katiluna bakal manggihna amis-amis dina ibadah teh ieu bisa urang marentahkeun kana kahalusan disebut alus kulumaya sunu pisani setiap perkara nu kabilang hade cikukum sara eta disebut ma'ruf gitu urang ka budak diajar wudu sing bener diajar salat atawa ka budak alus cikukum sara eta ge termasukna ma'ruf atawa ka dulu urang ka lanceuk urang ka adik urang ka babaturan urang naon wae perkara nu kawilang alus cikukum sara eta ma'ruf ngaranna gitu matak ngaran budak teh arana Muhammad Ma'ruf amin ya sugan jadi naon tapaul kana ngaran eta budak teu oleh migawe ka tapaul eta ngaran teh kudu bermakna gitu yang musa peri pemuda ripuk arek awak leutik eta kerap atuh sing bener we ngaran teh tapi singkatan mah arek kajian ayat tina Quran saha Muhammad Jahim. Gelo cai Jahim neraka. Si atuh sing bener we atuh. Azia. Ieu mah ngaranna ieu Kutomah cenah si goblok. Religi. Ulah atuh pada teh cenah tina Quran teh. Ngajarkeun religi. Mengandung religi cenah. Da kudu bener we atuh ngaran teh. Pokona atuh urang teh dihitung ti mimiti lahir jeung poe jeung jamna pada teh paragi ahli nama ari urang-urang mah ngarap tapaul we tapaul teh ngarap nular sugan tina sabab ngaran jadi alus gitu lamun misalkan ka para ulama saleh atawa ka para ulia atuh urang ngarap urang ku kasolehan aranjeun gitu mata perlu ngaran mimitian ku jenengan Kangjeng Nabi teh kitu gitu tahu lamun tu dina hadis sapalina lamun jelema misalkan urang boga budak itu leuwih ti 3 salasenya diarana lapan Muhammad maka kagolongkeun teh itu golongkeun teh ripuh kabehanana akhirnya jadi sakur perkara nu alus ceuk hukum syara ieu teh disebut ma'ruf atau bisa juga kuluma yusanu pisarni sakur perkara nu dialuskeun ceuk hukum syara eta bisa yusin wabtigoi sawabillah jeung nyuprihna kana ganjaran ti Gusti Allah gitu itu wahwa min atil ilat ala ma'luliha itu ngatopkeun elat karena nu dikarenakeun
gitu. Nah mana nitakeun nita kalusan apa orang supaya orang menang ganjaran ti Gusti Allah lillahi ta'ala gitu. Sedangkan amar ma'ruf di mana jelema meretakeun masalahna mau teu ngagugoe padule ngagoreng oge. Masalahna urang mah hak urang kudu nitah boka dulur boka sabar. Mah geuning teu ngagugoe bae teu ngagugoe. Nu penting urang geus nyampaikan hak urang kudu nitah kana kalu saan. Da ari nitah mah teu kudu ngagugu. Tang mambatahan teu kudu nurut. Gitu nya. Gitu. Geuning nurut mah alhamdulillah berarti hidayah ti Gusti teu ngagugu paduli itu mah manehanana. Jadi ulah mesti wae kurang kudu ngagugu samunteuk wae. Dong gitu. Dong gitu. Katanya. Jadi ngatopkeun elat alasan kanu dijadikan alasanana. Gitu. Elat karena akan gitu, karena Allah nitah gitu. Karenanya orang teka dulur, karenanya orang teka baba, urang naon tuh supaya mareunang ganja gitu. Eta nu di alatanna. Sawabilah ieu teh. Eta geuningan ngadoa sapu jagat eta kasapu kabeh jagat oge. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunya wae aya hasanah. Itu hari hasanah di dunia teh naon? Hiji ilmu, dua ibadah, tilu rezeki anu halal. Kan gitu. Ilmu, ibadah, rezeki, kan teh hasanah di dunia. Ji kira-kira lamun urang dibere ku Allah Taala hasanah, ilmu dibere ku Allah Taala sok sanajan saeutik dibere bae. Ibadah urang ngeureuyeuh sok sanajan hese bae. Itu bari urang baparan rezeki nu halal kumaha bae kasabna nu penting halal si kira-kira hayang naon deui ya tuh jeung nu diperintah teh lain hasanah pilunya wa fil akhirati hasanah akhirat tilu saha ya tuh hiji paham hafullah paham pura Gusti Allah kedua sawab ganjaran katilu jannah tah ieu sawab aya wabtigo isawabillah itu nyupri karena ganjaran di Gusti Allah. Dari karena Allah mah teu kudu diperintah ganjaran asa urang sesuai karena Allah. Yakin ganjaran bakal dipasikeun ku Allah. Itu. Maka hasanah fil akhirah tilu sarua. Pahampura Allah sawab ganjaran jeung surga. Nah, rek naon deui jelema geus bare hasanah kitu. Salamet begitu. Entar terus sapu jagat mah kasapu jeung akhirat kasapu. Eta ku sanu mere ngaran sapu jagat nya. Doa sapu jagat. Sebenarnya naon baheula mah jadi teh naon. Cir berarti bisa ngapung ceng. Gagah bisa. Eta sia teh cenah robana. Ieu teh mah apal eta. Oh. Sapu jagat. Nanti berantu teh tileutik atuh. Robana atina pilunya hasanah mah jeung amaya sipun hadir teh. Jadi begitu udah amaya sipun masalah melalui rasul lah eta ya urang mah si amaya sipun tetap amaya sipun datang geus beres terakhir amin pan amaya sipun amaya sipun atuh tong kitu kira teh mangga saha hayang telat gitu halus bener saha hayang telat cenah hajat itu mah cenah ti susuk melat gitu eta ka mana ada ka dieu pas arang telat nah gitu. Jadi jika menang sorangan atuh waktu teh nya. Jika menang sorangan padahal mah da geus kudu telat. Kumaha mah urang lamun kieu kewe geus amaya sipun eta mah hajat teuing atuh. Gitu. Geus amaya sipun eta naon atuh kumaha maneh we gitu. Dan pada batur memberen aya bebeunang seutik. Tah pake meunang mah amaya sipun geus samet amaya sipun. Dari ngejoma jeung eta saruanya. Sarua sama amaya sipun ngirum sarua dahar malah mang panggeulana. Panggeulana. Dasar amaya sipun. Nah gitu. Adanya. Wa rabiun nomor kaopata pin nahi anil munkar. Nu kaopata mangina amis-amis ibadah eta dina bisa nyegah tina kamun karan boh maksiat boh tadi mah istinab ngajauhan di menyegah. Gitu. Pencegahan ieu mah jadi saacana manehna tiba nyegah lah gitu tadi mah istina mah jauhan sarua teh geus sebenarnya mah
Gitu kan mungkin baik jelema geus tibana kana munkar kurang dicegah supaya teu terlanjur munkarna. Supaya buru-buru tobat gitu. Tanya kana dina kamunkaran hatina nu munkar teh wa malesa fi ridallah sakur perkara nu eueuh dina ridho Gusti Allah munkar. Itu adanya eueuh ridho Allah munkar. Mudah-mudahan we abdi ayeuna bade kasa wangi-wangi nyanak linggis tos siap itu ini bedah tos siap daripada ayeuna ridho Allah ulah mar ridho Allah mah aya. Eta mah kasuna munkar kan. Mudah-mudahan we pitulung Gusti Allah mah. Atuh saya selamat, aku sudah selamat we. Jadi ulah salah neuneun deui eta oge. Dari ridho ti Allah mah paham. Beda jeung ridho ti makhluk atau ti abdi. Ari ridho makhluk mah eta bungahna teh ku perkara anu geus dipastikeun ku Gusti. Acan bae. Sururul qalbi bima qadahullah ta'ala walau muron. Jadi urang teh bunga mah sanajan hirup pahit bae. Nah, kopi teh pahit teh geus biasa. Kopi teh nya tak ningali si kakak ieu tah eta amisna masih ningali abdi sebelum. Seungeunahna ieu gitu. Eta kade. Jadi anu geus biasa pahit mah geus teu masalah hirup pahit oge nya. Gitu. Sabarang da cuman kopi pahit tadi. Nah, hubunganna kopi jeung kahirupan. Apa ngata sababna urang ngahilangkeun suatu bolong teh aya kopi. Tadi nak sah-sahkeun ngopi abdi eling ka Gusti Allah atuh ngopi ari kitu. Yang bener mah eta ngopi jadi sabab eling ka Gusti Allah. Atuh. Jadi wa huwa ma laisa fi ridallahi ta'ala min qouli aw fi'li. Jadi perkara nu eueuh dina ridho Gusti Allah nah tina ucapan atau paga ya eta munkar. Munkar. Jadi naon sakur perkara nu eueuh ridho Allah boh ucapan atau paga we munkar kade. Walisqau ayul ihtirasu tegasna ieu sok kade ngajaga tah. Ya min godobillah. Ngajaga naon tina bendu Gusti Allah. Jadi maksud ihtiras maksudna urang eta teh nyegah tina munkar teh hasilna supaya urang naon bisa nyegah tina bendu Gusti Allah. Gitu. Maksudna urang maretakeun ma'ruf kaadaan teh supaya naon? Sawab. Supaya meunang ganya gitu kan. Itu jadi bisa nyegah urang tina naon? Ayil ihtirasu min godobillah. Tegasna urang ngajaga hariwang aya bendu Gusti Allah. Gitu. Maka sababna ieu aya nahyu maka tiba bendu Gusti Allah. Sababna urang bisa nyegah tina eta munkar mangka naon bakal salamet tina bendu eta muntah gitu atau sabab kana musabab disebutna. Sababna urang bisa nyegah mangka bakal bisa urang naon jauh tina bendu Gusti Allah. Sababna aya nahyu teu bisa nyegah mangka dirinya bendu Gusti Allah. Itu tanya. Ini supaya urang diriksa ku Gusti Allah. Itu kan baik orang udah berusaha, iya kewajiban orang mau usaha ikhtiarna itu sebab dari nu mere jadi mah hasil kabeh Gusti Allah segala rupana oge itu sebab da eunapan wahdaniyat fil af'al teh ya itu beuna kabeh oge da mah aya nu luput sadetik oge atau sakicep oge nu lain wahdaniyat fil amal aya kabeh yakin pasti itu wahdaniyat fil af'al teh. Katanya, jadi opat rupa perkara dina naon manggihna amis-amis ibadah teh hiji dina nyumponanana pirang-pirang nu dipardukeun Gusti Allah boh gampang atau hese. Kadua, dina bisa ngajauhanna perkara nu diharamkeun Gusti Allah boh leutik atawa gede. Nu katilu bisa marentakeun kana kahadea sakur perkara nu hade cekukum syarat. Itu tegasna urang nyuprih kana ganjaran ti Gusti Allah. Nu kaopatna dina bisa nyegahna tina kamunkaran hartina munkar eta perkara nu eueuh ridho Allah taala ima dina ucapan wa ima dina pagawean tegasna al isqa ngajaga bin godobilah tina bendu Gusti Allah itu maksudna ieu pidaus dina Utsman bin Affan itu wa maqalatu tasyatu qala sayyidina Utsman wallah